Sampurasun sadayana, saha nu kantos nonton drama. Nah, dina danget ayeuna simkuring baris nonton drama Gending Karasemen. Satu acana aya nu terangkeun naon Gending Karasemen teh. Singkat nama, Gending Karasemen teh nyaeta drama musikal Sunda anu dialogna dihaleuangkeun. Nah, anu baris ku simkuring nonton ayeuna nyaeta Gending Karasemen si Kabayan. Penasaran teh? Sami simkuring oge. Ayo atuh urang nonton. Gending Karasemen si Kabayan. Naskah Wahyu Wibisana, Sekar Wah Gending Naon kesan-pesan saderek nalika dilebetkeun dina ieu Gending Karasemen? Iya. Kumaha? Muhun sih muhun. Saya. Oke, ayeuna nuju sareng ambu ya teh. Ibu Elis ya? Iya, oh iya Ibu Elis. Hilap deh ya Ibu Elis. Ibu bade naros, naon anu dipiharap ku ibu kanggo nonoman Sunda pikeun tadi anu Gending Karasemenna ibu anu tos narangton? Minimal ayeuna nonoman Sunda teh terang. Ya, terang yen kabudayaan kesenian Sunda teh lebet pisan. Lebet pisan di antawisna Gending Karasemen sapertos eta gitu. Hatur nuhun ibu. Kualitas saya ibu kan kapungkur nonton di zaman nuju si Kabayana Patajudi Nirwan anu ngawitan terus ayeuna benten pemain tapi secara kualitas saya Alhamdulillah ibu hatur nuhun. Gending Karasemen anu tadi mana tokoh favorit AA? Kami abdi tokoh favoritna aya dina si Kabayan. Sabab si Kabayan teh tinggal teh anjeunna teh emang pinter tapi dina pinterna teh kadang nyeleneh gitu kayak seperti ciga mengelabui orang siga herian batur tapi keuntungan manehna sorangan. Oke. Gitu. Jadi favorit lah. Bisa dipinter tapi ciga aku hanya pinter tapi bodoh lah kumaha gitu lah. Siap. Hatur nuhun si Kabayan. Oke, teteh apa kesannya setelah tadi nonton Gending Karasemen si Kabayan? Kalau aku sih tadi seru banget ya, terus nggak ngebosenin juga, kayak nggak kerasa aja gitu. Lumayan lama ya tadi, harusnya sejam lebih. Gitu sih bang. Kalau aku juga seru sih, apalagi kan dia dramanya drama musikal ya, jadi nggak monoton gitu menurut aku. Terus juga dari pemeran-pemerannya juga aktingnya dan cara ini juga bagus banget. Sama sih aku juga. Aku kan kayak pertama kali nonton teater kayak begini ya, dan juga udah dikasih kertas dari jalan cerita itu kayak gimana. Gitu kayak seru banget sih. Sutradara atas Sekar Wah Gending. Si Kabayan, Kang Soni Riza, Ambu Kabayan, Elis Rosliani, Opat Lanjang Rong Jodo.